Mbak, Nah, yang usaha, yang usaha, Pak. atau bet kari usaha, usaha menyarang, yang usaha, cuna, Usaha naon cenah Bah? lain ayah kahayangnya, Heeh. Halus budak teh aya kahayang. yang usaha kana naon maneh, Hayang ingu sapi, Pak. yang ngingu sapi, yang ngingu sapi, cuna, Cih, atuh bae sapi mah mahal, Bah. Di mana Atuh, Bah. duitna? juta nage gede, sapi makan, kurang mete sanggup, teu boga duit, Itu kapan diampah? Sawah lega, jual we, Mbak. Kebun jati lega tuh dibunter. Coba Abah pan minang ka bunter ngukuran tanah oro-oro jual we atuh eta. Nah diukur wungkul. yang mudah tening, kelangan caprak, Kumaha Bah eta budak? sawah diampah, kebun jati, perhutani kita dijual, oro-oro, naon segala tanah desa kita dijual. Nah sia teh buat teh kasambet budak teh nya. Heeh. Kesulin di mana cenah Bah? Buat tas ulin ti hulu lebak sia teh geuning kasambet eta ku jurig jarian meureun. Masahan boga sawah diampah. Aneh. Yang usaha kamu kitu duitna. Loba Bah. Bari kawas apal bae maneh. Usaha kana sapi teh kudu apal ilmuna, carana, lain ujug-ujug ngingu da kudu diparaban. Geus Pak, apal tata carana geus bisa urang anu geus diajar. Haji Kodir. Oh, heueuh atuh da eta mah geus loba duitna atuh. Ai haji eta mah. Atuh da juta na loba ceng. Arek cenah ngingu. Ngingu kudu ngingu sabaraha hiji? Minggu 10, Mbak. 10. Aduh. Baru pisan. Hulu. Atuh da 10 mah meureuhna 6 juta na ge loba ceng. Ke heula ari 10 teh teh jaluk bikang 5 jodoh. Lain, Mbak. Hiji bikang, salapan danten. Sing waras aceng ke heula salapan bikang hiji danten. Ari danten jeung bikang teh kitu-kitu keneh aceng. Salapan danten hiji bikang jeranai. Suka si aceng lieur Abah. Ke heula aya bikang jeung danten ban eta keneh. Narek nama kumaha? Paleta di zaman ayeuna Bah ek lesbian meureunana. Tarek naon teh? Lesbi. Sing waras ya mah. Antara bikang jeung danten oge geus teu bisa ngabedakeun. Ai danten teh bikang-bikang keneh, narek ngana kumaha? Sapi atawa rek dijaluan ku maneh tah sapina. Salah, Pak. Jalu hiji meureunanan, bikang salapan. Nah, Gitu. heeh, Mbak. Jauh hiji bikang salapan, Mbak. Salah urang. Jadi maneh teh maksudna rek nganakeun. Heeh. Lain eta jaluna cukup kitu hiji. Mbak, cukup hiji, jalur Mas. Nah, kuateun kan ngaji sarapan kali sapoe. Wateun atuh Mbah hiji genan jaluna. Tuh Bah. Sapi ge kuateun 8 kali ngakalehkeun ku sapi. Ke eta kan salapan kali sapoe teh ka hiji bikang. Bet lain, Mbah. Gunta ganti kanu salapan. Gunta ganti bikangna. Oh, gunta ganti bikangna. Tuh, naik. Salapan kali sote sapi mah
gunta ganti bikangna gunta ganti bujur lain ka sahiji Pan heeh kawas abang, gunta ganti abang ke kawas sapi, ulah beli kayak anak gitu. Dah laki. maneh ulah deui tukurah kalu kalah murukeun sapi budak What they don't do shit.